nanan si Aka teh. Dia ke mana, Gap? Biasa neangan kadang hejo. Ada diuk-diuk lah, ayo batur ayo. Siap. Gap. Hari awe nu kamari teh kumaha? Aya cenah Kak. Daekeun diajakan kawin mah. Maksudna wena pancan empok. Kayak heula urang teangan di Facebook. Pusing aing asal kapanggih si Gagap ge. Iya tah. Nu kamari teh ya. Atuh. Oh iya ulan teh ya. Mantep ya mah ya. Ah. Balik ya. Udut. Tong, yang filter. Tong, Samsung we lah. Ayo. Kita di telepon ajakan pertemuan. Kamari teh pulsa teh beak. Oh atuh pulsa beak ge menta ka aing ke aya. Siap. Kayaknya Kak. Ayang kieu. Oh ayo. Aing sudah omong doang ah. Gak ada aing mah ari kisok ngagibrig parusing da. Oi. Buset. Ku aing di tangan. Sia. Kenapa iya? Biasa kernis di masih gelo. Sa si gelo deh. Piraku tuh wow. Anu sok hayang awewe wae. Sa si Aka. Heuh eta. Aya tuh kasih Aka. Ayo. Tah. Cuma anu dicaritakeun tadi teh. Iya cuma gelo teh. Heuh. Oh, pantes atuh cuma gelo si Aka. Kum. Diuk enak. Siap. Gom. Ira balik kamari. Lieur aing. Biar kunaha? Lieur gawe nage aing. Gini jadi bejaan balik. Kemen tadi teang gitu teh. Bejaan oge. Digawe di mana ini digawe? Tong gawe teuing, jangan kira di imah atuh. Aku tong digawe pan urang teh butuh duit meureunnan. Keur meuli udud. Duit weh. Udud. Aduh, gagal ya mah. Geus lila, aduh, can kapangin jeung si Aka. Biasa nama aya si Aka di dia ku kulimberangan ya. Tapi ke mana ini? Orang tangan apa? Ayo urang tangan ah, jajal lah. Ayo. Harap jadah si Aka. Aing balik. Oh, jual mantap teh. Iya geuning jelema baru tadi Dario. Ye. Kan ngabejaan iya di dieu. Gerak balik deh. Ya dak ada dak. Kene, diuk Assalamualaikum. Ayo siap. Salam. Buset. Udud, dia teh kebagian diuk. Nangkong. Aku. Oh, kedong. Yo, kieu nya. Eta aya berita we yo. Berita naon? Biasa. Dikang. Heuh awewe aya. Aya. Ieu nu bener mun aya mah yo. Aya. Dibere yo ti si Bancet. Heeh. Eueuh kabarnya. Dibere ti si Gagap. Aduh. Sa si Gagap. Si Gagap. Ah, ieu si Gagap. Lain can dumuk. Maksudna kudu jelas pan Gap. Jadi heuh pan disebutna teh teu jelas. Si Bancet teh sarua deui. Pan aing nungguan awe teh. Ya Rud. Naon? Siapa teh? Dibere awe ieu. Deuleu. Mana fotona? Aing sok lieur aing asa jeung si Gagap ge aing. Mana ngomongna kumaha beureun? Oh, sok
Tidak ngomong teh. Oh, para rusi. Bagus. 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 Oh, bagusnya aing oge meni. Pokoknya mah bodina mah mantap. Nyaho teh gitar Spanyol. Kumaha? Kikil lah. Oh, aing kita di nempo foto nama. Heeh, halus. Paru sih, aing agap jeung sagelieur. Asa ngadenge ngomong siaga duh. Nih. Ngomongna mau kasih heueuh. Tapi teu jelas teh. Nah, si gagap teh. Wah, pokoknya mah mun teu beres urusan awe eta pokoknya mah siap aing gap awas we. Pokoknya mah. Sia ira balik. Aing kamari Aing meni ku atuh baturna. baturna. Aya si gagap ku aing. Si Bangor ge ku aing di ana mah ulina jeung si Bangor si gagap. Si Bangor eta ulin Heeh. Ku aing ka mana? Teu nyaho tah. Ku aing teh ku aing sia rek ditelepon. Datang manten ka dinya enggeus. Tadi mah telepon heula. Aing neangan kerak balik cek aing ka mana ieu jelema cek si Ata. Kangen meureun nya. Mun ka awewe mah gadot aing. Maksudna kitu aing tadi ngadenge si Agus balik cenah mau berita rek. Aya awewe tah aing geus. Asal awewe ngadenge awewe ge geus Gila saja. nya meureun aing nomor hiji. Aing kawin pan ieu Ni geus panen mah yo. Awena can meunang keneh wae. Pare geus diala. Geus Beres. Emang buka pare. Aya meureun saeutik mah. Kadeleuna teh ku urang tara kasawa maneh mah. Piraku aing meni getol. Getol ti mana? Aing disanggung nungguan wae ti kereta ge pare teh kuat meni aya manuk ge ku aing digebahan. Ilok Siap teu percaya gagap. Aya meureun keur jualan mah. Aisyah ke rumah ada. Tadi nguruskeun awewe, nguruskeun sawah. Aing mah hayangna mah nguruskeun awewe. Teu jelas ieu kan. Jadi ka dinya pokona mah geus aya awena mah hayu. Aing mah nek pangharupna maju awena ge can aya tadi Bang foto we doang. Geus aya awena mah aing pangharupna majuna ge. Iya. Aing teh cuman ngebobo ka siaka teh. Bisa wote. Jelema eta mah kudu dibobodo. Sakali mah bodo. Kap, Naon? sia ngomong naon teh jeung si Rehan? Biasa ngajakan bisnis kadalejo. Bisnis kadalejo awewe mah jadi bisnis kadalejo we. Awewe yo. Nya, pokona mah kudu mun teu bener pokona siagap yo. Urusan teu bener mah. Panan eta lamun henteu bisnis eueuh duit sepeser pun. Yo, aing ngarti ka dinya gap ngarti. Nu penting pan ayeuna mah awewe heula nomor hijina ka aing mah nya. Oke? Siap. Bagus. Yur gap. Ces heula tuh. Pertanda solid. Awas ya gap yo, teu bener urusan Mules ya beuteung aing gap duh. Teuing ngakan naon meureun aing tadi Mules, ana mah aing ka tukang heula Tuh dah. Liang tai teh. Kos naon meureun? Hari aing mules bodo teuing aing mules gap aing deh. Mangkat heula nya, mules ya beuteung aing. Kari tuh kurang mangkat Peka eta mah pokona mah awewe mah awas ya. Muntuk aing. Beak aing sia gap yo, nya. Nemen nganan kaing teh. Hari aing sia bang janji doang. Geus heula gap aing nya. Dak aing eta lah ya mulus beuteung aing nya. Ayo atuh yuk. Yuk. Tukang heula aing Jor sia. Mantap jauh kalau itulah. Iya Rud. Aing teh ngabobodo. Berarti si Aka dibohongan meureun ku sia. Tuh dah manehna mah gandeng
Weh, riweuh. Ah, siapa kos aing ge ngabobodo kasih akad di bulan kamari pan dibobodo. Supaya manehna icing panan. Kurang bobodo we. Iya mah foto saham di Facebook. Bro, ngomong-ngomong si Aka, kulila modal teh. Sugan eta jelema eta mah modal batas ngan kuli laki. Sugan. Coba gerawan bro sia bro. Kak. Coba Om. Klik bisa dihakan-hakan bayar di situ tuh. Kadang ngelakuin kiri. Bos pengen meren ah. Kemana tuh jelema? Ngomongna teh rek. Naon cenah? Modal. Tuh, wah. Modal batak pengen main gimana? Terus kebiasaan sih akang modal. Tuh, tungguan. Modal balik pengen gimana meren? Peangan ku sia 6 rebes. Carapen aja mah eueuh ah. Kan. Emang goblok. Si Aka mah ulin susuk mau yang tai tundun atuh di papalang ripuh aing mah. Mai batur teh yang tai kumaha tuh ke modal manji. Ye aing ge ari ulin sok tara mau yang tai Yang tai teh di mana? di siku-siku. Rebes ini. Teh di siku-siku. Aduh, segar. Naon mentah. Segar dah. Gulila modal teh. Pira kulila ari aing mulos pisan aing ngelebok naon mun tadi aing ah. Ye cek aing ge lihat tai teu di siku-siku. Kumaha sia yang taing diteuneun di siku-siku goblok sugan. Heuh aja kos urang yang teh sok teu di siku-siku. Pira aku aing lieur gap sia teh peujeung ngomong kitu. Ayeuna ngomong teu kaharti ka aing. Lieur aing gap duh. Sia mun aing sia teh rek mau awe mah ku aing ah. Mali ti taulinya aing lieur asal jeung sia ge gap lieur. Burit ah, urang main bola ya. Sia ku ngarose arulin teh rek kamarana emang. Arek balik teu lah. Heeh. Aing ditaringgakeun mun di dieu. Pan aya eta si Gagap jeung si Bangor. Aya tuh sia rek balik teu lah nya. Ayo. Pokona mun awe tadi nya beres nya oke nya. Siap. Oh, ayo Balik nya. yo. Ayo. Aduh, Siap. Ayo Gagap. ngade di jalan nya. Ada jalan. Korek. Kop ayo. Balik balik mah. Rokok barokok. Wow. Gap. Udah baralik ah. Sia rek ka manehna Gap? Biasa nguruskeun bisnis heula. Sia rek bisnis. Kaing di dieu sorangan mah geus we urang narisa di dieu tapi ka ira apa peuting sugan. Bunga. Iya soal mandor geus ngadagoan. Mandor mana? Biasa bos kadal hejo. Oh, sia mah halus Gap boga bisnis wae aing mah. Bisnis di mana tuh ah? Aing awewe pokona mah awewe eta Gapnya yo awewe kudu oke. Diokehkeun. Heuh slow, Yo. santai. Tong santai, aing geus teu santai, aing geus teu kuat, Gap, geus teu kuat. Geus teu kuat. Tahan heula. Ayeuna mah hayuan. Urang balik we. Ayo. Rek baralik Gap. Aing geus sorangan atuh di dieu. Ketung kaget nih SD ka dieu. Kumaha nya Kak? Oh, atuh geus sesare rek bara. Ye tinggal hayang nama ulin keneh.
Tapi na yuk, bos, nelpon wae. Lieur geus balik-balik ke kap ah. Lieur aing jeung sia teh ngomongna. Ayo Wan, Ngomong Ayo. nama ah. Oh geus balik ke nya ayo. yuk, Oh, itu kap. Ayo. Goblok teh aing sorangan di dieu. Budak kamu nggak mau bodoh. Wah, si gagap kamu si gagap. Yang pasti ya we teh. Lieur aingnya kudu ka mana teh nya. Kumaha ieu cak sia ya. Oh solusi. Lieur aing ah. Cing ah di dieu ah. Tundu aing. Molor apa di dia deh ah. Molor ah di dia. Nah, ini bangun apa ah. Aduh, ah.